deui, ngahanca deui, tur ngahibur deui wargi Dahlia. Dina radiona sewang-sewangan, kupidangan, dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijomantarakeun 3 Lura 101,5 FM Radio Dahlia. Dina jejer carios si Konceleng Wilujeng ngadangukeun. Wargi Dahlia, anggota Karaman Alaswaringin anu bade ngerampok ka bumi na Abah Tasman dihadang ku Sutina. Namun Sutina teu mampu ngalawan eta anggota Karaman. Nya aya anu nulungan ngabantos. Dina wengi eta teh nyaeta si Omot Awel. Urang lajengkeun serial si Konceleng. Dina jejer carios Putu si Konceleng tanding titisan siluman karya Bagus Respati. Ningali sikep si Omot Awel anu tenang jeung rea heureuy sarta ngadenge caritaan anu saperti kitu puguh we jadi bedah amarahna eta 3 anggota Karaman Alaswaringin teh teu ngalobakeun deui carita meh dina waktu anu bareng 3 harita pada maju babarengan rajang ka si Omot Awel 3 bedog anu sadeukeut ting kolebat ting kurilap ngarah kana anggota badan lawan. Gerakan si Omot Awel tetela leuwih cepet batan parajang 3 urang lawan. Ngajadikan 3 anggota Karaman Alaswaringin beuki tambah panasaran. Tapi kapanasaran teh muhu jadi kelemahan keur maranehna. Sabab si Omot Awel ngabagikeun panarajangna ka 3 urang lawanna. Bedog dina cekelan masing-masing pada leupasan. Anu saterusna 3 anana silih susul pating rubuh ting barengkang maring lemah. Kejadian anu lumangsung ukur dina sababaraha geprakan. Jorela, sepuk, pos, serang, duas, gebruk, jengkang, gebut. Si Omot Awel pancuh dina tangtunganan. Sedangkan 3 urang anggota Karaman Alaswaringin ting salengir nahan kanyeri. Maranehna bisa ngarti, si Omot Awel memang lain tandingan maranehna 3-an. Si Omot Awel ngabagikeun paneutupna ka 3 anggota Karaman Alaswaringin anu geus ngaroneal hudang deui, bari terus nyarita deui. Kumaha lur karaos. Juru comot rawel kula deh. Bisa dulur-dulur masih kena penasaran. Kula masih kena saya gadiri ya, pikeun neruskeun lumakuna ieu tarung ya. Wan ulah ngale nyalahkeun ya lamun diri kula moal mere deui ampun. Salah seorang anggota Karaman Alaswaringin terus nyarita bari jeung kumargung nahan ka nyeri.
Obat awal sih ya. Meneh ayeuna maneh memang hebat. Tapi ingat tindakan maneh ayeuna anu ngareutingieun masalah jeung si Garang Larang sih ya. Awas ya. Bejakeun jalur ka si Garang Larang. Jeung si Omot Awel pahlawan kabeneran anu ngaranna kajahatan moal salawasna ya dina kaunggulan bejakeun kumaraneh. Dina hiji waktu kangaranan jeung kakuatan si Garang Larang bakal aya nu mampu ngungkulanana. Bejakeun kitu tah ceuk si Omot Awel kitu bejakeun ka ditu. Awas ya Omot Awel. Maneh bieu geus wani nya capek siga kitu ka si Garang Larang sia. Dibejakeun ku aing sia ka si Garang Larang. Yuk, orang baralik edawa. Puguh tiluanana ngarasa geus eleh jajaten. Ngadenge caritaan si Omot Awel anu saperti kitu teh tiluanana geus teu untupan deui pikeun neruskeun lumakuna tarung. Bari jeung pada jumarigjeg tiluanana terus arinit ninggalkeun eta patempatan. Si Omot Awel merhatikeun katilu anggota Karaman alas waringin anu indit ninggalkeun eta patempatan. Abah Tasman jeung Sutinah gancang harita nyampeurkeun ngadeuketan ka lebah si Omot Awel. Abah Tasman anu miheulan cumarita. Ngaduhunkeun je kana pitulung jang Omot. Abah jeung punahna keduka. Kumaha manasibna upama teu kabujeng aya salira anu jumbing. Meni sakitu Galarang na geuningan eta anggota Karaman alas waringin teh. Si Omot Awel ngabalikeun awakna bari terus cumarita. Atos janten kawajiban sama bah. Anu namina tulung tinulungan mah bah kawajiban. Eta anggota Karaman alas waringin teh memang Galarang bah. Sabab boga andalan si Garang Larang. Janten teu matak aneh. No. Ari ieu nyai yo teu kunaon tadi teh. Kapanan ka sahabatku bodog lin. Atuh kunaon eta? Si Omot Awel tumanya ka Sutina. Anu ditanya langsung ngajawab. Ente kunaon mung keuna kana acuk wungkul Kang Omot. Abdi tadi salaresna matos bade pasrah kana nasib ari margi. Memang tos kadese ku anu jadi lawan. Nanging kabujeng sumping salira Kang Omot. Nya anu akhirna abdi salamet. Abdi teu kinten nganuhunkeunana ieu kana pitulung Kang Omot. Ayo. Apanan sekolah oge kangaranan tulung-tulungan bagus jadi kewajiban manusia nih bos. Jadi tekada muji-muji si kaki itu aku lama lawan seorang anu muji teh sok jadi lapar. Tah kula oge hampura ya nya mas oge apa sabab ieu tergos kula moal dibuka sanes henteu sopan. Mung upami ieu tergos dibuka song Inggris engke nyemas sareng abah jadi kapengpeongan ku rai kula. Nantukna bahaya kanggo kula sabab kula moal dibere tulak pantau ke ku pamajikan. Abah Tasman bari jeung seri leutik terus cumarita deui. Jangan naon jang Omot hari gitu mah. Sebab memang bahaya dalam salaki geus teu dibere tolak pantau mah. Abah teh asa gerang dina tempatna ieu teh jang Omot. Upami henteu ngangkir jang Omot lebat karompok. Ya orang teruskeun di lebat we atuh ngobrolna jang Omot. Mana anu pangangkir kula nampi nuhun pisan yo.
Nanging jalaran masih kena aya anu bade dicomot sareng dirawel ya teh. Janten kula teu tiasa rami aya di dieu. Ya mudah-mudahan we dina hiji waktos urang tiasa patepang deui. Si Omot Awel tetela embungeun di aku ka jero imah ku Abah Tasman jeung Sutina. Malah terus pamitan ngan sajorelat jirimna geus ngiles leungit tina teutepan saking ku cepet-cepet gerakan anu dilakukeun ku si Omot Awel dina waktu harita. Abah Tasman ngarenghap narik napas panjang bari neuteup ka Sutina anu jadi anakna, telila terus nyarita. Ya hebat. Abah berasa dina pangimpian ieu teh Nyai. Ya tadi Abah geus rek gogorowokan minta tulung lantaran si Nyai kadese, tapi kaburu datang si Omot Awel dan akhirnya si Nyai salamet. Eta gerakanana meni cepet-cepet gitu. Ya aneh banget si Omot Awel teh Nyai. Ya mung eta be abdi mah anu jadi hanyakalna teh bah kun teu kersalen diangkeun kalabat bumi. Ya anu akhirnya urang teu tiasa ngobrol anu panjang lebar. Nah hati mana atanapi urang mana eta si Omot Awel teh. Eta anu janten kahanyakalan keur diri abdi mah bah. Ya geus keun bae lah. Piraku kudu dipaksa atuh ku urang dina asup ka jero imah. Eta Abah mah ningali gerakanana bet ku cepet ka Cida. Tilu urang lawan anu sakitu galarangna teh ukur sababaraha geprakan geuningan bisa dirubuhkeun. Memang abdi oge kataji bah. Sanajan gerakan silatna kabilang aneh tapi tetela eta tilu anggota Karaman Alas Waringin teh teu bisa nyangking atau teu bisa nyingkahan kana panerajang si Omot Awel. Kedahna mah abdi tiasa oge ciga kitu bah. Mung eta hanyakalna teh Kang Wisrawa anu janten guru bet kalaka angkat geuningan. Nya geus keun bae lantung nyabit-nyabit dengeunaan Wisrawa. Ya bogo memang geus kitu kaayaanana. Ngan eda si Omot Awel harapan urang mah sugan be atuh bisa mampu ngunggulan si Garang Larang. Sabab gitu geuningan tadi nyaritana manehna teh sieunneun ku si Garang Larang. Ya mudah-mudahan be atuh bah. Ning kalebet deui atuh ayeuna mah bah da kaayaan parantos aman. Ayo atuh bah urang kalebet angin kayak geura ah. Lami-lami ting di luar mah dari kayak kedah dikerok. Geus kitu mah Abah Tasman jeung Sutina terus arasup deui ka jero imah da puguh kaayaan memang geus aman. Dina poe isukna beja pabeja-beja ngeunaan kajadian tadi peuting anu karanapan ku Abah Tasman pupuh lembur atuh puguh be ngaran si Omot Awel jadi bahan caritaan sakumna pangeussi eta lembur. Kitu teh mah teu matak aneh da puguh pupuh lembur anu ngarandapan kajadian ditulungan ku si Omot Awel pahlawan kabeneran.
Dahlia caturkeun harita di alas waringin. Si Dugul Waru keur ngadedengikeun laporan ti tilu anak buahna ngeunaan kajadian anu karandapan. Gagal pamaksudan gara-gara aya si Omot Awel anu datang anu tetela kamampuhanana nyata di luar dugaan. Si Dugul Waru puguh be kaget menang keterangan anu saperti kitu. Tutup seukeut ka tilu anak buahna bari terus nyarita. Jadi si laing tiluan teh gagal teu bebenangan lantaran dihalangan ku si Omot Awel. Bieu si laing nyaritakeun eta si Omot Awel teh make tergos bodas tur gerakan ilmu silatna deh. Tapi kamampuhanana nyata bisa ngarubuhkeun si laing tiluan dina waktu anu ukur sababaraha gebrakan. Gitu. Hebat geta si Omot Awel teh. Urang mana cenah eta mangkruk teh. Jadi marane tiluan ente ningali beungeutna si Omot Awel lamun kitu mah. Teu ningali, jadi. Kumaha di Kang Waru. Kumaha kuring tiluan rek ningali beungeutna si Omot Awel apanan cekuring oge manehna teh make tergos bodas. Jeung duka teuing urang mana teu apal Kang Waru. Anu jelas elmuna memang lain lawan-lawaneun kuring tiluan. Nya kapaksa we kuring tiluan baralik deui ka dieu. Si Dugul Waru ngahuleng ngaraga meneng. Pikiranna bingung, mikiran saha si Omot Awel. Sabenerna si Omot Awel teh atuh ya. Jeung bet make tergos bodas sagala rupa deh. Naon ieu teh maksudna? Bet kakarak ayeuna ngadeng ngaran si Omot Awel teh. Aduh, ieu kajadian kudu gancang dibejakeun ka si Garang Larang ya. Sabab anu nyeun masalah jeung urang teh jeung urang alas waringin anu ngarti nyeun masalah jeung si Garang Larang. Cekan lamun geus dibejakeun rek kumaha ya tindakan jeung sikap si Garang Larang kenah. Urang bejakeun ayeuna mah hayang nyaho tanggapan si Garang Larang jika kumaha lamun urang geus bebeja euy. Bener gitulah. Badeng buru-buru ditepikeun ka si Garang Larang we ieu mah Kang. Sabab jalma saperti si Omot Awel mun bisa mah ulah diantepkeun. Sabab bakal jadi gangguan kana kelancaran tindakan anu dilakukan ku pihak urang gitu Kang. Bener. Dewek ayeuna keneh rek ngabejaan si Garang Larang jeung Nyai Wulung meungpeung kajadianana handut keneh. Jalma saperti si Omot Awel kudu buru-buru ditindak euy. Bisa terus jadi panghalang karena setiap usaha yang tindakan urang. Geus kitu mah harita si Dugul Waru jeung tilu anak buahna terus arindi trek nepungan si Garang Larang jeung Nyai Wulung. Ngabejakeun ngeunaan si Omot Awel anu geus wani nyieun masalah jeung tilu urang anak buahna anu arek ngarampog tadi peuting. Layan geus urusan jeung anak buahna si Garang Larang atau anggota Karaman alas waringin nganu harti wani nyieun masalah jeung si Garang Larang. Wargi Dahlia si Garang Larang jeung Nyai Wulung ngadengekeun guaran caritaan ti si Dugul Waru anu keur laporan. Kabeh ditetek taya nu kaliwat, geus kitu mah si Dugul Waru mungkas caritaanana. Dah, rumatak akang ayeuna datang nepungan ka dieu sabab aya pamikiran. Ieu anu ngaran si Omot Awel
jelas teu bisa diantepkeun. Sabab bisa bae manehna terus nyusun kekuatan pikeun ngalawan kekuatan urang. Kitu tah ari pamikiran akang mah ye. Jadi si Omot Awel teh geus wani ganggu ka pihak urang ya. Hari maneh mah kungsi teh ngadenge eta ngaran si Omot Awel. Nah eta mangkluk teh geus lila makalangan di dunia kajawaran atau jalma anyar-anyar mah. Sugan maneh geus ngadenge. Hah? Aing kakarak ayeuna ngadenge eta ngaranna deuleu garang. Kawilang jalma anyar anu rek naon teh? Ngantepkeun ngaranna di dunia kajawaraan meureunnan. Jadi kangaranan ukur mangkluk sorangan. Ceuk aing mah henteu kudu maneh anu langsung turun ngalakukeun tindakan garang. Jadi cek pikiran maneh kudu saha anu nindak eta mangkluk anu geus wani nyieun masalah jeung urang mah. Sabab aing jadi penasaran oge tah ku si Omot Awel teh. Ai ceuk aing mah pikeun merenan jiwa si Omot Awel cukup ku si Waru we jeung si Kemang. Bet piraku make teu mampu ngabasmi eta mangkluk anu memang teu bisa diantepkeun. Sabab bisa bae manehna terus nyusun kekuatan keur ngelawan kekuatan urang. Aing satuju tah lamun kitu mah moal. Satuju. Tah jadi keur ngabinasakeun mangkluk anu ngaran si Omot Awel, bagian maneh jeung si Kembang. Maranehna duaan boga pancen kudu indik basmi eta mangkluk maraneh teh. Jadi teh kudu aing ya anu ngalakukan tindakan. Kira ukur manehan saurang katambah deui jalma koclak. Manya kudu ku aing. Kumaha? Mana sanggup pikeun ngalakukan ieu parentah Waru? Lamun maneh jeung si Kembang nepikeun kan teu sanggup teh. Leutik buris sia mah Waru sia. Ya, kangaranan akang anu dibere pancen atau diparentah bet pirahku atuh teu daek. Sabab terus serang sakumaha anu dibejakeun atau dijelaskeun ku Nyai Wulung tadi bet kakarak ayeuna yang ngadenge ngaran si Omot Awel teh. Jadi meureunnan eta mangkluk teh jago anyar anu makalangan ya. Jeung hayang ngalebetkeun ngaran ngarah kasohor. Henteu nyaho kena teh kaburu kojor ngajolor tah si mangkluk teh. Bener tuh Nyai Wulung. Iya bener gitu Waru. Pokoknya mah setiap gangguan atau panghalang karena tindakan orang jeung cita-cita orang rek ti mana bae datangna saha bae anu ngalakukeunana memang kudu gancang diungkulan. Anu mantak maneh Waru jeung si Kembang kudu bener-bener aya dina kamampuan pikeun ngabinasakeun si Omot Awel. Lain kitu garang? Anu coba-coba wani nyeun masalah jeung urang ngandung arti mualila umurna. Eta anu jadi katangtuan ke urang. Si Omot Awel memang kudu buru-buru ditumpes di podoran. Nu mantak. Geus ayeuna mah montong loba deui ngomong. Waru sok itu. Kumaneh gara ajakan si Jaka Kembang pikeun lumampah neangan si Omot Awel. Eta jelema geus ulah dibere deui ampun, panggih langsung podaran. Parti. Wah, beres tuh gitu mah. Biar aku ukur jalma koclak saurang seperti si Omot Awel make jeung teu mampu di podaran oraman mah. Atuh urang ajakan heula si Jaka Kembang ya.
Geus aya kasapukan kitu mah harita si Dugul Waru jeung Jaka Kembang terus indit pikeun ngalakukeun tindakan ka si Omot Awel anu dianggapna geus lancang nyieun masalah jeung pihakna Sigarang Larang. Wargi Dahlia urang tinggalkeun heula kaayaan anu lumangsung di alas waringin caturkeun harita anu aya di tempat sejen. Wisrawa anu aya di Pasir Dempet harita bener-bener diaku jeung dihormatku Ki Bango Sangar. Sedangkan Wisrawa lain teu betah tapi puguh masih keneh aya hanca pamaksuda nyata neangan laratan ngeunaan Barjaya jeung anu jadi guru na nyata Mbah Lalana. Ki Bango Sangar anu harita muka caritaan. Ari jagula mah rada dilawe atuh di dieu teh. Lainna naon lantaran kula masih keneh sono ieu teh. Jadi ulah buru-buru indit. Ya eta atuh sanes henteu sono Ki Bango. Kan sim kuring teh masih keneh aya hanca pamaksudan ieu teh. Nyata neangan laratan jalma anu ngaran Barjaya jeung Mbah Lalana anu jadi guru anu tug nepikeun ka ayeuna masih keneh tacan aya laratanana. Anu ngeunaan eta mah garing nitah we atuh anak-anak kula disebar sina neangan laratanana. Tadi mana geus panggih dumuk matuhna kakarak di bejaan ka dieu pan teu kudu hese capek neangan meureunnan ari kitu mah. Tah kitu ari pamikiran kula mah Wisrawa. Ditarima ari perhatian jeung kanyaah mah. Keun ngeunaan masalah eta mah Ki Bango. Ngan merhatikeun kaayaan di dieu. Aya nu matak hanjakal puguh keur kuring mah ieu teh. Ye, naon atuh anu matak hanjakal teh? Cing coba jelaskeun ka aku. Naon anu jadi kahanjakalan teh? Ieu pakampungan sabenerna mah bisa dijadikeun pakampungan sakumaha ilaharna lembur anu liana Ki. Lain mangrupa pakampungan jalma-jalma anu geus biasa ngalakukeun tindakan kajahatan tapi punten ye sanes mamatahan ngan Ki Bango kaetang tos sepuh bet asa piraku bade teras kikieuan nu namina umur jalma mah aya watesna ge moal ratusan taun jadi geus mejeuna ngeureunnan tindakan anu ngan ukur ngarugikeun batur geus waktuna Ki Bango babalik pikir ayeuna mah. Dina eta obrolan padaduaan harita Wisrawa mere nasehat ka Ki Bango Sangar sangkan gara-gara babalik pikir ngarobah jalan kahirupan ulah ngan ukur ngarugikeun bae batur. Ki Bango Sangar seriletik manehna ras inget kana nasehat nasi konsleng jeung Mbah Lalana anu sarua jeung nasehatna Wisrawa. Tadila Wisrawa terus nyarita deui bari neuteuf antep ka Ki Bango Sangar. Ieu pagampungan upama dijadikeun kampung atau lembur seperti anu ilaharna tangtu bakal loba dulur. Sabab pangeusi lembur anu sejen boga naon bisa boga ngadon nganjang ka dieu gitu. Teu cara ayeuna. Pasti mun aya anu rek ka dieu teh sarieun. Leuwih bagja keur urangna Ki Bango. Boga baraya anu loba tibatan musuh najan ukur sorangan.
geus kaasup loba teuing eta teh. Oh, lamun ngadenge caritaan Wisrawa. Dio. Kula teh sok ras inget ka si Koncleng jeung Mbah Lalan anu sarua deui nasihatna teh si Wisrawa. Sabenerna mah kula teh bisa ngarti jeung narima kana nasihat ti Wisrawa. Rumasa memang geus kolot. Dok ngaranan jalma mah moal aya anu ganti kulit kawas orai. Tangtu bakal papanggih jeung pati. Memang geus meujeuna lamun ayeuna kula buru-buru babalik kepikir gitu. Tanya nuhun ari Ki Bango aya emutan pikiran kadinya mah. Sabab dina mangsana urang mulang kalam kalenggengan, harta banda oge pamajikan anu geulis bahenol jeung pakaya anu liana taya anu dibawa. Iwal ti hiji anu bisa dibawa gesan bekel urang ke alam kalanggengan, nyata laku lampah urang salila aya di alam pawenangan. Anu matak meungpeung aya keneh waktu ti ayeuna kudu geus dirancang gesan ngarobah tujuan dina ieu kahirupan. Ieu minang kakanya ti pribadi abdi keur Ki Buyut Ki Bango Sangar maksud teh gitu. Ki Bango Sangar ungut-ungutan ngadengkeun caritaan Wisrawa anu saperti kitu. Narik napas panjang sababaraha kali teu lila Ki Bango Sangar terus nyarita deui. Gura bisa narima kana nasihatna Wisrawa. Malabungah jeung bagja keur diligura sabab menang perhatian ke murid Mbah Lalana anu sakuduna dihormat ku diri kula. Engan memang pikeun ngarobah kahirupan anu aya di dieu teu bisa sakali jadi. Tapi kudu saeutik-saeutik sabab lingkungan di dieu puguh geus kawilang kuat. Napak dina laku kahirupan saperti anu keur dilakonan ayeuna. Dengan kula tangtu saeutik-saeutik oge bakal ngalakukeun parobahan sakumaha anu dijelaskeun ku Wisrawa gesan keur kalumangsungan kahirupan dina waktu anu bakal datang. Kitu dah Wisrawa. Tanya nuhun atuh ari kitu mah Ki Bango. Tandana Ki Bango kageuing pikir kahudang kasadaran mangsa urang rumingkang di alam pawenangan teh hentengan saukur mikirkeun keur kasenangan pribadi sorangan. Gasokomo lamun kasenangan anu dumasar kana bari ngarugikeun anu lian mah jelas eta mah tindakan anu salah kacida. Kitu diantarana kaayaan anu dilakukeun ku Wisrawa salila aya di Pasir Dempet di tempat padumukan Ki Bango Sangar salaku pamimpin gorombolan Bango Liar. Naon anu dilisankeun ku Wisrawa sarua jeung anu dilisankeun ku si Koncleng jeung Mbah Lalana dina waktu katukang. Bahasa Ki Bango Sangar eleh jajaten ku eta dua jago. Nasehat ti Wisrawa jeung si Koncleng katut Mbah Lalana kawilang perhatian jeung kanyaah ka Ki Bango Sangar sangkan panggih jeung katenangan dina kahirupan henteungan saukur ngagugulung laku kajahatan ngarugikeun ka sasama hirup. Waktos na wargi Dahlia keningan parantos teu nyekapan deui wae. Kedah ditunda deui serial si Koncleng dinten ieu atuh insyaallah enjing urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana sadeparatosanana, hapunten tina samurai kalepatan sareng kakirangan sim kuring pamit. Permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia perunggah. Go goyang. Wargi Dahlia cag heula urang ecakeun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Koncleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng Kantun Permios.